Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu simkuring badai ngadugikeun diantara anu meunang kemerdekaan Indonesia ke-72. Hadirin ku simkuring dipika hormat sarta acanah hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos nasihan rahmatna ka urang sadaya dugi urang tiasa kampal di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Henteu hilap shalawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi besar urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kulawargana sarta sahabat-sahabatna kalebet urang salaku panganutna. Langkung dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos nasihan waktos ka urang sadaya dina acara nyambut HUT kemerdekaan Indonesia ke-72. Bapak Kepala Sekolah miwah Ibu Guru anu kusimkuring dipika hormat sarta rerencang sakola sadaya anu kusimkuring dipika deudeuh dina dinten ieu alhamdulillah tiasa patepang deui. Hadirin anu aya di dieu seueur kisah pengorbanan anu tos dilakukeun ku para pejuang urang kapungkur dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Bukituna urang sadaya kudu inget ka para pahlawan anu atos mertahankeun jiwa ragana kanggo nagara urang. Sareng jasa-jasa guru anu atos ngabimbing urang, ngajar urang sadaya pikeun urang tiasa jadi penerus bangsa anu alus atawa pikeun berguna ka bangsa jeung nagara. Selain ti eta, seueur keneh hal-hal anu kedah urang lakukeun dina rangka ngeusi kemerdekaan ieu, sapertos ngajauhan diri tina pengaruhan narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindaran tawuran sarta seueur anu sanesna. Intina urang sami-sami ngeusian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta manfaat pikeun diri urang. Mudah-mudahan jeung ayeuna semangat 45 urang tiasa ngabangun nagara ku sifat anu silih pikanyaah, silih ngahormatan, pikeun ngajalan keharmonisan nu urang harepkeun. Pikeun jadi nagara anu sejahtera. Kukituna urang salaku bangsa Indonesia kedah cinta ka tanah air Indonesia kudu tunduk, kudu patuh kana hukum anu antos aya dina Undang-Undang Dasar 1945. Rupina nu sakitu anu tiasa kapihatu ku simkuring. Hapunten bila aya kecap anu kirang ranah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.